aya di syukur. Syukur mah syukur bahasa orang terima kasih. Cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah. Jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula eta teh sarua jeung ka Allah. Urang keur cicing bae poe Minggu hujan gede jol bae jelema. Keur cicing bae teu ka mana? Henteu. Tah, teu ka mana uga yang dibere ku Haji Samsu 2 bungkus. Aboh. Molotot bae teu kicep-kicep. Bersyukur tadi, bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau wudu heula, Allahu Akbar, berak sujud syukur. Lantaran nyana dibere Ji Samsu 2 bungkus. Dek beli hujan, duit teu boga, aya jol aya pohara jasa. Aya syukur, ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah. Ngan dibuktikeun ku ari mah. Dibuktikan kos kumaha si bentuk syukur nu asli. Bentuk syukur nu asli tergantung jelemana. Lamun alim bitaklimihi kiai kumagaan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong. Lamun hiji jelema diberi ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur. Mun diberi ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranna. Lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat. Diberi ilmu ku nyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna. Geus alim bitaklimihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur. Geus syukur teh eta ka murid. Alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji, aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia. Eta ka jelema tah bersyukur ka santri, bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran. Hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah. Geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema teh syukur ka manusia teh syukur ka Gusti Allah. Bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun. Tah santri ngan 3 bae. Mingguan teu jauh ti 5. Kitu ge mun teu hujan. Hujan hiji-hiji acan. Gas eureun. Kufur kan. Kufur nikmat. Lamun pemerintah biadli, syukurul imam biadli, syukurnya seorang pemerintah adil. Lamun ayah imam ti mimiti RT datang ke presiden, tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil, teu kudu ngomong alhamdulillah, teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah, dengan bisa adil geus bersyukur berarti. Eta bentukna bae heulana urang mah bentuk. Geus lamun aya lurah bisa adil, teu kudu loba omong, keur syukur ka Gusti Allah. Aya camat adil teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat. Bupati adil eta teu kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia teu kudu ngomong ka Allah asal jana ngalaksanakeun adil adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah. Lamun sugih bisa dakotihi. Lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah. Lantaran mun teu boga nyana teu bisa sedekah. Nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus. Teu kudu asal aya pake miskin tah, asal aya butuh tah eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah. Sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitaklimihi, imam biadlihi, lamun nusugi bisodakotihi, etalah bentuk-bentuk syukur.